Alhamdulillah kurahmat jeung kariduan Gusti dina dinten ieu urang tiasa papanggih dina acara dongeng Sunda. Hiji kasempatan anu mulia pikeun ngangkat jeung ngamumule budaya Sunda urang. Ngaliwatan carita-carita anu pinuh ku hikmah ajen inajen kahirupan sarta pangajaran nu bisa dijadikeun pedoman ku sakumna generasi. Dongeng teh lain saukur carita hiburan, tapi oge jendela kana kearifan lokal, cerita kehidupan jeung warisan budaya nu kudu terus dijaga tur diwariskeun ka generasi salajengna. Ku kituna hayu urang sami-sami ngadengekeun, ngarasakeun sarta ngamanfaatkeun ieu acara kalayan semangat, rasa hormat jeung kabagjaan. Mugia acara dongeng Sunda ieu tiasa ngajantenkeun urang langkung nyaah ka budaya sorangan, ngajarkeun kahadean jeung nyiptakeun kesadaran kana pentingna ngajaga kebudayaan urang. Hampunten bilih aya kakirangan dina cariosan ieu. Hayu urang buka acara dongeng Sunda ieu ku rarasaan bungah sareng rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ae sok kamana wae ari ece nyarios teh. Kuring mah rek nulungan pangna nyamperkeun teh. Nulungan kumaha maksudna itu ge imah geuning pada gantep kajen kahuruan. Kuring nulungan ka ece aya lian arek ngajak tingkah di ieu tempat sebab bahaya. Keun soal imamah tong dipikiran engke oge bakal aya gantina tong leutik hate. Alah, dengar teuing aing mah kana maksud maneh imah aing kahuruan eueuh anu mareuman delek ka kabeh oge ieu kaayaan gara-gara warga anu ngahajanyeun keributan biadab. Ceu itoh nyarekan kanu aya di dinya bari panonna gular-giler. Aeh nah ari ece itoh bet teu beunang dipikanya jeung dibelaannya Kang Otang keheuleun tageyang ceu itoh dipangku dibawa ka tempat panyumputanana. Nurus tunyung sia dasar teu uyahan nanaonan aing dipapangku kieu segala Ceu itoh teu daek cempe ngaroweco nyarekan ka Kang Otang anu mawa manehna ka tempat panyumputanana terus dikicakeun. Tur barang sok tepi ka tempat panyumputanana Kang Otang ceu itoh rutret panonna sebab area jalma anu sarua keur nyarumput di dinya. Puas ya maraneh yang sara kana kahirupan aing salaki aing dikakaya imah kahuruan nepi ka rata jeung lemah. Ieu pasti gara-gara maneh sakabeh khususna maneh Diman jalmana anu geus mangaruhan warga ieu lembur nyieun tindakan ka keluarga kuring. Teu pisan-pisan ari ece ulah salah sangka kitu ceu. Justru sebalikna ece kudu nganuhunkeun ka Kang Otang nu geus ngabantu, malah kuring sorangan sarua geus dibantu ku Kang Otang teh lantaran geus mere nyaho ngeunaan Johana anu sabenerna
tah ayeuna ece oge kudu kitu lain nyarekan kanu nulungan. Untung Mang Diman teu talangke teu telenges ukur ngomong ngengetan ka Cai Itoh anu ngomongna teu make pikiran. Bener pisan cek naon anu dilesankeun ku Mang Diman dieu teu salah kitu buktina kitu kenyataanana. Sok ayeuna mah ece geura sadar obat kanu bawa kawasa sangkana teh bersih deui teu hayoh kawasa ku hawa nafsu iblis anu geus lila nyalin geus lila nyanding dina diri ece. Jeung wayahna kudu ikhlas harta banda jeung imah leungit sabab harta anu kapimilih ku ece ayeuna hasil menang nyegik mutlak harta haram. Anggap we eta teh hukuman supaya hirup ece. Jadi leuwih hati-hati sarta kuat iman ku ayeuna ieu pengalaman. Ceu Itoh tembong ngahulang ngalenyepan caritaan Kang Otang. Dipikir-pikir mah memang nya manehna beungharna teh ucara muhit kebagong siluman. Haram tangtungna harta anu salila ieu kapimilik teh. Ceu Itoh ningali kaayaan salaki tetela geus robah jadi sakadang bagong pon kitu deui anakna leuwih ti kitu. Kabayang kumaha goncangna hate Ceu Itoh dina waktu harita. Kang Otang kadenge gancang nyarita deui dumeh Ceu Itoh ngadon ngahulang. Kasaksian meureunan ku ece oge kalayan jelas. Kan kaayaan salaki jadi kitu anu jadi anak kitu deui jeung omat kudu ngarti anak ece anu kalima mangrupana titisan di bangsa siluman anu dina hiji waktu bisa bae nyilakakeun kana nyawa ece sorangan. Bebaskeun we tong diinget-inget Ceu. Atuh ari salaki ece ka mana anu sabenerna? Ceu Itoh jadi dumareuda sorana dina mangsana cumarita. Salaki ece mah terus dipenjara di nagara siluman di baheula oge sarta dijadikeun sasak kudu aya anu mampu nyopotna ka ditu. Kang Otang ngajawab ananya Ceu Itoh jiga anu geus nyaho we kana kaayaan sabenerna. Badak anu ngobrol pating renjag nalika aya sora anu ngabladag tarik pisan mungguh mata ngendeurkeun jagat. Oreng si pancor awakna ngabladag hancur sarta jirimna robah jadi sagulung haseup laju ngablesat ka jomantara dituturkeun ku sora awewe anu ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat dibarengan kuna gelebugna angin puyuh. Ceu Itoh sanajan geus nyaho anakna tetela siluman tapi tetep manehna milu ngajerit terus kapiuhan. Nyai mah Cek Ceu Itoh. Atuh anu nyerumput oge terus pati ngararenjag deui lantaran nambahan ya kagetna tapi teu lila Ceu Itoh pada mayang awakna ke tempat anu leuwih aman. Juhana anu jasadna geus robah jadi sakadang bagong bari geus teu usik teu malik harita milu ngiles tanpa leuwih ilang tanpa karana robah jadi haseup anu ngapung ka jomanta. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mama Kiai ngucap syukur anu kanu agung wireh ndanget ayeuna anjeunna di paparinan keunggulan sareng salamet. Nempok itu warga lembur jeung anu nyerumput gancang nguruh ke Mama Kiai bari diantarana aya nu bari munjungan ngajak kesalaman. Kang Otang kadenge anu harita keur cumarita ngamprehkeun pangabungah teh. Alhamdulillah Mama salira aya dina keunggulan sarta siluman-siluman tos ngareksa lemutan katut paripola manusia mangsa usaha ucara muja kiwari parantosirna.
Mama Kiai ketingali anjeunna imut terus ngawalon. Otang oge kanu sajena mama milu bagja sabab tetela urang masih di paparinan keselemetan sok sanajan diantarana aya nu jadi korban. Muhun mama nanging abdi teu nyangki mama bakal sumping dina waktos anu tepat gajantenkeun abdi sadaya saralamet tina marabahaya sapertos anu liana. Memang kuduna kitu jalu mama ngahaja ka dieu teh saja nyimpang bae lantaran aya jugjukeun ngan dasar we kebenaranana kudu kitu lembur keur kaancam bahaya. Mama datang jang inget bae ka Nyi Ito. Mama teh anu meh puluhan tahun tetep tepung anu tetela geuning kitu kaayaanna. Mohon leres pisan mama abdi kalintang prihatin ku kaayaan Ceu Ito. Abdi masih keneh emut anjeunna teh raka abdi dina hal ngalah ilmu olah babagan agama kalih suci di pasantren. Tapi abdi teu nyangki Ceu Ito bakal ngagebrus kana kanistaan. Ngaranna oge manusia moal aya nu luput tina kasalahan kabeh pasti bakal ngalama ngan aya nu parna jeung aya nu henteu, aya nu gancang eling, aya nu terus kalanjoan. Tapi arinya itu moal telat insyaallah bakal katulungan keneh. Sumuhun mudah-mudahan mama Ceu Ito biasa emut cepinuna kana naon anu tos diperbuat nangging anjeunna ayeuna nuju kapidara mama dicanda ke bumi. Tetanggi abdi mudah-mudahan we anjeunna tiasa pulih deui sakumaha mistina. Gentong salempa Nyi Ito lanceuk saperguruan ini tangtu bakal pulih ngan omat kabeh kudu sing leuwih sabar tur tawakal ikhlaskeun dina enggoning ngajalankeun kahirupan jeung omat jeung otang jeung warga ieu lembur kabeh kudu mikanyaah ka Nyi Ito kumaha bae kayaanana. Layon-layon prak geura puasara sakumaha miskina engke kubur sakumaha ilaharna. Sumuhun mangga mama estokeun pisan ku jisim abdi segala cariosan ti mama nembe nangging salajengna bade teras ngabujeng ka mana atuh mama teh. Syukur-syukur pami mama kersa tumentep deui di lembur ieu teu kedah angkat-angkatan. Nuhun hidup geus ngaku ke mama ngan hanja akal mama moal bisa lila-lila aya di dieu sok sanajan ari hate mah mata kalas lantaran tetela mama teu bisa kumbuh hirup di lembur sorangan. Hiji lembur anu geus ngalantarankeun mama kubrag alam dunia ngalangkungan sepuh mama baheula lantaran mama nyaah kana tempat anu geus dipernahkeun ku kersaning Gusti dina mangsa mama dipercaya jadi guru pikeun nyaangan sakupna insan anu gumelar di alam pawenangan ngamalkeun ilmu anu geus kecangking ku mama
Mudah-mudahan aya jalan jeung pituduh di pangeran pikeun merangan kamusyrikan anu dieu beuki dieu teh tambah mahabu, malah murid mama sorangan jadi korban imamna runtag kagoda ku nafsu setan anu akhirna cilaka badan empuhan. Sumuhun mama nangging tupi ayeuna ceuitoh bumina kahuruan eta teh mangrupi tanda sanes mama wereh Allah pendu ka umatna teras ngahukuman margi wantun ingkar na kapagon anu tos ditangtoskeun hukuman tena. lain gitu Allah lain hukuman dume harta bandani itu eta sakedet neta si jago beureum syariatna, tapi ngahaja nganumpur ludeskeun harta bandani itu antaran kalintang nyaaheunana moal ngantep ka umatna kalaranjoan ngojayan harta nu batil anu haram cara dina ngalana. Allah meresihkan lahan pikeun itu kubuara nyorang kehidupan anyar ku cara harta menang muja kasiluman dimusnahkeun heula sing nepi ka bersih lir umpama urang tos kekotoran apa sakudu mandi ngarah awak jadi bersih. Allah teu ngawidian itu terus-terusan ngadahar jeung make anu teu halal ku cara kitu. Atuh mudah-mudahan murid mama anu hiji eta bersih tina dosa lantaran kaburu tobat. Oh kitunya mama. Nanging saleresna mama teh bade ka mana tuh? Nah teu tiasa teras di dieu salamina kumentep Kang Otang tetap mih harap mama kiai kumetep di eta tempur. Wayahna mama moal bisa sebab mama masih boga urusan anu leuwih penting nyaeta neangan laratan hiji budak lalaki anu istimewa. Eta budak kudu bisa kapanggih ku mama sabab mun teu kapanggih geus pasti kehidupan di alam dunia bakal hancur. Anu muja anu musyrik bakal terus ngaronjak di mana-mana. Tah sakitu ti mama Omar nyape lembur jaga turiksa ku hidup sakabeh nu araya di dieu kudu tetap gotong royong ulah pakia-kia sakitu amanah ti mama ayeuna pisan mama arek miang. Sumuhun mama mangga pami saliran aya minat kanggo linggih di ieu patempatan mah bral mama wilujeng angkat kamugi pamaksadan saya mama tina kanan abdi di dieu moal petot maparinan doa Kang Otang tuani nyata deui kana perkara pamaksudan anu jadi guru Mang Diman jeung anu sejena satu acan mama kiai lumampah kabeh nyarita semu ajerih tur teus sabab kasaksi kusarea kumaha jembarna mama kiai dina mangsa cumarios dintangna ti kitu mama kiai mundal ku pangawaruh dina bag-bagan agama mah tos pasti anjeunna langkung kaos omo Kang Adang mah sasatna angkat pupuh lembur atuh mani kopodan jeung manggut-manggut bae dina mangsa cumarita kancangna cerita mama kiai tos angkat ninggalkeun eta lembur neraskeun lelampahanana mung sateu acana anjeunna ninggal kayang ceitoh tapi teu seur saur malah anjeunna tetep keujeuh tur maparit pepeling sangkan warga pangeusi lembur kabeh leuwih hati-hati mangsa nyorang kahirupan di alam pawenangan sakumaha
ripuhna hirup tetap kudu muji syukur ke pangeran teu meunang ngajauhan komo deui muja-muja ka siluman hayang beunghar eta mah kacida dosa gede. Jeung sanggeus heuleut sababaraha waktu katingali sakabeh warga milu nguruskeun layon di pasara sakumaha mistina. Jeung tiap aya nu maot geus pasti bakal diayakeun tahlilan pentingna. Cag tunda heula kaayaan di Pelemburan ayeuna. Urang malikan heula mangsa waktu ka tukang narika si pancor eleh jajaten ngalawan Mama Kyai. Oge johana ajal lantaran aya hiji kekuatan nyiksa sakujur badana nepi ka bubuk jeung tulang-tulangna. Rita duanana terus penting belesat balik ke negara siluman. Perbawana memang hebat, johana asli anu salila ieu dijadikeun sesak kadenge ngeceak tarik mangsa tali penyambungna pegat. Warga negara siluman anu kaparengan ke lelempang ngaliwatkeun eta sasak kadenge patinggal ro kaget sabab tetincakanana ujug-ujug ngaleugit dituturkeun ku awakna nu terus pating kelumrag handap moal manggih tuntungna. Rakyat di negara siluman belorong pada ngemu kakaget jeung soak sabab ngarandapan hal seperti kitu mangkaning eta sasak teh hiji-hijina jalan anu nyambungkeun antara pusat kota raja jeung wilayah sakumna. Rakyat siluman sarta diantarana anu salamet tembong ngablasat kirimna ngajujug ka perbatasan tapi di lawang saketang halangan kuno urang ngajaga duaan anu ngajaga rek naon sia maneh ka dieu rahayat mah teh bisa sembarangan asup ka kota raja deuleu cek eta anu ngajaga panonna melotot galak anu anyar datang. Atuh anu anyar datang teh rada ngarempot sieunneun pun jaga. Tapi sieun-sieun oge eta rahayat siluman teh teu burung ngawanikeun ngomong sabab kacida penting kudu ditepikeun ka Nyi Bloro. Aduh ampun nuhun Gusti. Tapi sanes terang aturan anu kumaku di negara nangging perjoge kuning salira wireh sasak gadung Himalaya pegat sarta rahayat siluman seueur anu pigebrus kitu nun cek rahayat siluman bari nyembah sasak gadung Himalaya pegat anu bener sia nyarita teh anu ngajaga pantau gerbang harita kaget tapi can waka percaya. Aduh piraku angkat siluman kena ngabohong margi taya sajarah. Dewek pohok ayo atuh urang ka karaton ngadeuheus ka Kanjeng Ratu euy kentung daguan sakeureungnya dewek jeung ieu rakyat rek asup heula ka jero keraton ngadegedebes ka Kanjeng Ratu anu ngajaga ngareret ka baturna awakna leuwih badag sihungna rangeteng kumisna papang panon baralotot sakede jengkol juga geura rasup cek baturna bari mukakeun pantuk.